Kati nuka opat nyata urang kudu iman ka Rasul Gusti. Ari Rasul teh wahum ari Rasul eta abdul ibadillahi pa utama-utamana abdina Gusti Allah. Rasul teh pa utama-utamana abdina Gusti Allah. Jeung ari Rasul teh wakulan padona alal alamin nyaeta hiji-hijina geus munggulkeun Gusti Allah alal alam ka sakabehan. Bi anta takira kalawan nekatkeun urang sadaya anna wa ta'ala sanya na Allah ta'ala saestuna Allah ta'ala arsa parantos ngutus lil khalqi ka makhluk rasulan hiji utusan atau utusan rijalan lalaki. Jadi kudu diutus lalaki gitu. Nanti dia layalam ada dahu ilallah itu mengingat karena dibilangan roh Rasulullah sebagian terangan nyata ayat 213 di antawisna sebagian tinggal minta 40 min nasli ada alaihissalam bugika nyata pak awalna pak akhirna nyata Sayyidina Muhammad itu utusan jabat jadi utusan dari Nabi itu kantin Nabi gitu. Ngan Nabi anu wajib dikanyahokeun jenenganana asmana sabehiji 25 itu wajib dikanyahokeun urang Nabi Adam, Nabi Zakaria, Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, Nabi Ishak, Yakub, Ismail, Soleh, Ayub, Harun, Musa, Su'aib, Muhammad, Daud, Hud, gitu. Ajeng Yusuf, Dulkifl, Zulkifli, Ilyas, Lut, dan Sulaiman, Isa, Yahya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Eta wajib dikanyakeun anu 25. Gitu. Terus Bu ya, terus jam salafannya pantas atas jam salafannya teh kira seberapa insan termasuk gitu ya insan marabaan gitu insyaallah jam 11 ibu ridho teh ikhlas nyata urang teh kudu naon ibadah bari amal di ibadah bari amal anu saleh bari ikhlas dina ibadah kan gitu nya kade urang teh kudu ibadah teh kudu ikhlas gitu di antawisna nyata ari amal eta teh anu jungkeun al amal usulun qaimatun wa arwahuha ari arohana amal eta siril ikhlas. Jadi lamun amal tanpa ikhlas dapat jasa tanpa ruh itu cek saha ini dina kitab nama Ibnu atau ilahnya sering atau ilah gitu. Jadi amal teh merupakan hiji nyata anu jungkeun anu ada gitu. Hari arwah amal nyata ikhlas. Lamun urang amal tanpa ikhlas aya-aya urang jasa tanpa ruh. Bu ayat-ayat atau dulu kan san atau san atau ya ternyata amat ini mereka maluran sholat nanti sekitar aplikasi salah paham. Allahumma inni salam
Rasul sendiri sudah disingkat ibunya nomor kalimat